Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa patepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Samakta Pakarang ti Allah. Dumasar serat Efesus pasal 6 ayat 10 dugi ka 17. Sareng nas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-11 anu unggalna kieu. Sing samakta ku pakarang-pakarang ti Allah, malarnagen ngayonan tipu daya iblis. Para mitra, sadaya umat manusia tos dikungkung ku kawasa dosa. Balukarna dina kanyataan sadidinten ditandaan ku rupi-rupi gogoda, kajahatan sareng katalangsara. Urang tiasa janten palaku atanapi korban kajahatan. Supados sadar kana hal eta diperyogikeun koreksi diri sareng sikep rendah ati. Urang meryogikeun samakta pakarang ti Allah kanggo ngoreksi diri sareng ngalawan kawasa poek. Para mitra, pangandika Gusti mepelingan sangkan urang sing samakta ku pakarang-pakarang ti Allah. Umat percanten digambarkeun minangka saurang perjurit dibarung keahlian perang sareng dilengkepan ku samakta pakarang. Nanging samakta pakarang teh baris mubadir upami urang teu tiasa ngagunakeunana sacara efektif. Sabalikna keahlian perang urang baris kawates upami urang teu dilengkepan ku pakarang nu diperyogikeun. Urang hirup dina peperangan rohani, janten meryogikeun keahlian perang sareng samakta pakarang ti Allah. Tanpa dua hal eta iman urang baris runtuh. Para mitra, keahlian perang sareng samakta pakarang baris mifungsi upami urang salawasna waspada, teu weleh caringcing dina ngayonan kakuatan lawan. Apana sakitu seueur urang Kristen runtag kawon balukar kajongjonan hirup dina zona nyaman. Aranjeunna nganggep enteng panarajang iblis atanapi kawasa poek. Salaku umat percanten, urang teu kenging ujub takabur. Satiap umat disaur pikeun ngalatih setiap pakarang rohani sareng dina emprona tiasa ngagunakeunana kalayan hade. Mingkin urang kalatih, mingkin urang terang titik kalemahan diri urang. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Urang tepang deui dina episode salajengna. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.